Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapajudan sadana ibu jamaah pengawasan musolatul amal hormatun simkuring. Mudah-mudahan orang sadayana dipanjangkan yuswa barokah jembar milik rezekina bagja dunia akhirat utami nama kenging kariduan kenging rahmat sareng kenging maghfirati Gusti Allah Subhanahu wa taala wasilahna ieu pangaosan. Sadajan ngabahas kana pembahasan anu bade dibahas dina dinten ayeuna. Sakuna biasa orang gali deui pembahasan anu sadajan. Urang pas terang bahwa kunci surga teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta kunci inti, aya kunci cabangna. Naon kunci cabangna nyaeta salat. Tapi ibadah nu paling tinggi, nu paling tiasa ditinggalkeun nyaeta salat. Bade nuju teu damang, bade nuju sehat, bade nuju beunghar, bade nuju malarat, tetep salat mah wajib selagi aya syarat-syarat wajibna. Tah kamari urang tos terang deui bahwa dina beramal ibadah pami hoyong ditampi ku Gusti Allah syaratna teh aya 4. Kahiji kedah ilmun qabla balihi, kedah terang heula. Kedah gaduh ilmu sarta acan beramal teh. Lagi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sakureun jalma midamel teu jeung ilmuna, beramal teu jeung ilmuna, amal teh ditolak teu diterima. Terus nu kaduana kamari syarat amal teh kedah niatun sholihatun fi awali, niat anu saleh teh niatna anu sae. Beramal ibadah teh ngalakukeun salat lah, contohna ngalakukeun salat teh kedah sae niatna sanes ku sabab era kumitoha, era kuminantu, era ku tetangga sareng sajadina, tapi niatna kedah sae. Terus nu katiluna kamari teh kedah amalun sholihun fi ausatihi, amalna amal nu saleh. Amal nu saleh teh amal anu akur sareng aturan agama. Beramal teh urang salat teh kedah akur sareng aturan agama. Sanes sakahayang urang. Cek agama salat subuh mah 2 rakaat, urang ditambahan jadi 4 rakaat salat subuh teh. Teu kaci eta mah. Atau urang ditambahan, dikurangan aya oge. Nya 4 rakaat salat lohor dikurangan jadi 2 rakaat. Keur di lembur henteu aya naon-naon, teu nuju perjalanan, teu aya mundur sareng sajadina, dikurangan janten 2 rakaat, teu kaci. Maghrib jadi 1 rakaat setengah, teu kaci. Teu kaci. Jadi amal saleh kedah beramal teh sesuai tuntunan syariat agama. Yang terakhir kedah ikhlasun fi akhir, kedah ikhlas. Ikhlas karena Allah, minimalna urang ikhlas teh kieu, minimal ikhlas teh urang berharap disalamatkeun tina neraka, berharap lebet ka surga, eta minimal ikhlas. Berharap pahala
Urang mengharapkan pahala di Gusti Allah sehingga mungkin di akhirat mendapatkan surga, selamat dengan neraka. Eta terus minimal keikhlasan. Eta terus minimal keikhlasan. Minimal kitu urang teh. Urang ngidamel salat, urang ngaos teh ieu mah hoyong kenging pahala di Gusti Allah. Minimalna seperti itu. Eta teh minimal keikhlasan. Sanes hoyong dipuji ku batur, sanes hoyong isin ku mitoha, isin ku minantu sanes. Tapi minimalna urang teh hoyong kenging pahala. Nah, eta opat kemarin terus dibahas. Ayeuna urang bade nguningakeun kana masalah syarat sah salat. Syarat sah salat. Salat nu salat heula we inti. Da ieu salat kan dina hadisna miftahul jannah as-shalah teh. Kunci surga teh salat. Kami salatna leres, insyaallah bakal ditampilkeun amal-amal nu sanes kata. Kita urang jerawan deui bab salat. Urang rada guarkeun deui. Urang rada guarkeun deui. Tah saur dina keterangan yajibu alaihi an yata'allama syurutus shalah. Sakur-sakur muslim anu tos baleg wajib mempelajari syarat-syarat salat. Sebaleg ini. Nya saena mah sata acan baleg ini terus belajar syarat-syarat salat. Murang kali sata acan baleg terus diajarkeun syarat-syarat salat. Naon wae aya syarat sah, aya syarat wajib. Kita kena diajarkeun sehingga pas baleg kantun praktekna. Wa arkanaha sareng pirang-pirang rukun salat. Rukun salat teh kedah terang. Rukun teh tiasa ditinggalkeun. Ya, ari rukun mah. Ari aya sunat abad, aya sunat hayat. Nah, sunat abad, sunat hayat mah tong sabab sunat ya. Boleh teu dilakukeun tapi mungkin pahalana kurang. Kan dina salat teh mungkin aya disebut rukun, aya disebut sunat abad, aya disebut sunat hayat. Aya disebut naon dina salat Bu? Rukun, sunat abad, sunat hayat. Pada melang salat ari syarat mas saluareun tina salat. Syarat mas sanes salat. Tapi pami rukun mas salatna. Salat rukun, nah mungkin dina sejero salat nanti aya disebut sunat abad, aya disebut sunat hayat. Nah, ini pentingnya. Ari rukun mah teu tiasa ditinggalkeun sama sekali. Ari sunatna bade sunat abad ataupun sunat hayat tiasa ditinggalkeun. Ngan bedana pami sunat abad mah pami ditinggalkeun disunatkeun sujud sahwi, ditambal ku sujud sahwi. Sok aya sujud sahwi gini nya. Terang sujud sahwi kan ya. Nya, tah eta pami ninggalkeun sunat abad ditambah ku sujud sahwi. Sadacan salam. Ari ninggalkeun rukun mah kedah nambahan deui rakaat. Seperti kieu. Rukun salat teh maca Fatihah. Di antawis rukun salat teh maca Fatihah. Urang malah teu maca Fatihah. Tos takbir teh doa iftitah langsung maca qulhu. Saking buru-buru teh geuning nya. Saking buru-buru langsung maca qulhu. Pas tos sujud emut ieu tadi rakaat pertama teu maca Fatihah. Katinggaleuan. Maka mungkin ditambalan deui sarakaat. Gentos deui, ngadeg deui. Kan sebentar lohor, tong lohor subuh atuh. Subuh 2 rakaat. Rakaat pertama urang teh buru-buru teh bade piknik. Isuk piknik teh gitu. Rakaat pertama. Tos takbir teh langsung baca qulhu. Qulhu teh kaburu udah buru-buru teh kalewat. Pas tos beres bade rakaat kedua gitu. Ye tadi teh maca Fatihah. Ya tah nambahan deui mah ngadeg sakali deui. Sabab ninggalkeun rukun nyata Al-Fatihah. Jadi mungkin rakaat kedua teh statusnya jadi rakaat kahiji. Tawakal kunut. Tawakal kunut ge ngadeg deui rakaat kedua, nah terus eta nembe kunut. Jadi ulang itu Ustaz itu diulang ke awal gitu. Biasa dipanjang.
Ya memang kedah ditambihan. Tapi memang sunnah ada kami lagi itu diulang lagi. Batal nggak batalkeun. Batal kadang-kadang sering itu. Tuh. Justru haram nggak batalkeun. Nggak batalkeun ibadah. Eta haram teu kenging. Kecuali pami aya udzur. Udzurna seperti bade nyalamatkeun jalmi anu ditulung. Kan aya di dinya teh seumpama teh mana Citarum. Aya nuju salat di dieu berjamaah. Tuluy teu aya nu tiasaeun. Tenang. Kecuali hiji-hijina jalma nu keur salat ieu sebenarnya ikut berjamaah. Maka nu keur berjamaah ieu nu sorangan anu pinter kana renang berarti kan nuju caah. Caah naon di dieu bahasa? Nuju banjir lah. Nuju banjir. Nuju banjir Citarum tuh. Wah, eta kedah ngabatalkeun. Emang ahli eta mah gitu nya. Ahli eta mah terus bilangna kedah ngabatalkeun eta. Ari nuju normal mah kondisi normal teu kenging ngabatalkeun haram. Saur dina ayat Al-Qur'an saur para ulama mungkin ayat wala tudtilu a'malakum. Anjeun ulah ngabatalkeun amal-amal aranjeunkan. Amal teh ulah dibatalkeun. Jadi nya terus kan dijadiin tambihan deui. Padahal besok ya teh astagfirullahaladzim. Batal batal itu ya. Jadi nah kalau tahiyat awal kan itu termasuk sunat am'an. Itu nggak apa-apa, nggak ditambah 1 rakaat, tapi ditambah sujud sahwi. Iya. Iya. Lupa ada langsung begitu. Iya. Nah kalau tahiyat awal itu sunat am'an. Tekunut. Nah, tekunut sujud sahwi sami. Tahiyat awal kalangkung seperti udah buru-buru deh gitu ya. Maka ditambah ke sujud sahwi satu ajan salam. Bacaan kumaha? Sujud sahwi. Sujud sahwi bacaan kumaha? Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. 3 kali. Sujud nama 2 kali sami. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar. Pas Allahu akbar sami Rabbi firli warhamni warhamni warzuqni wa subhanaman la yanamu 3 kali. Terus gitu, terus 2 kali beres langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongannya kelupaan, sujud sahwinya datang. Ya enggak apa-apa. Dalam sholat. Kalau terus udah salam. Langsung sujud sahwi habis salam gimana? Asal sebelum membaca 2 kalimat, enggak apa-apa. Belum istighfar gitu. Ya, belum istighfar lah. Asal belum istighfar. Langsung dilanjutkan. Boleh nambah sujud sahwi. Jangan lupa kadang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum sujud sahwi. Nah, boleh sujud sahwi. Boleh. Sekali tapi ya. 2 kali sama. Oh, sama juga. Ya, sama 2 kali sujud sahwi. Ya kalau di mazhab yang lain 1 kali. Tapi kalau mazhab Syafi'i kan 2 kali. Rombongannya kelupaan kayak sholat isya ya terus udah 4 rakaat tapi ingatnya masih 3 rakaat. Sudah ditambahin lagi. Ngambil yang paling sedikit. Oh, aku ngambil yang paling banyak. Iya, maksudnya ngambil yang paling sedikit ketika kita ragu 3 rakaat atau 4 rakaat. Ambilnya yang 3 rakaat, berarti tambahin 1 rakaat. Jadi ngambilnya tambahin. Iya. Nah, habis itu di akhir sebelum salam sujud sahwi juga sama. Kalau sampai terus 4 rakaat kita acan gitu Pak. Iya, asal 4 rakaat. Ini berarti asal 3 rakaat, asal 4 rakaat kan gitu nanti. Maka ambil anu yakin naon 3 rakaat yakin. Pasti 3 rakaat. Ya. Nah, sadaya salam eta ge sami sujud sahwi. Eta ge sami sadaya salam sujud sahwi heula. Kasus-kasus seperti itu. Pamit terang
Bapak pamit sujud sahwi tetap sahana salat nama sah. Kan aya kirang pahalana kirang sampurna salatna terus. Umpamanya gini. Itu apa? Dalam sholat kalau ragu-ragu ya, katanya otomatis sudah batal gitu. Ragu-ragu melanjutkan atau tidak. Itu katanya otomatis sudah batal ya sholatnya. Terus diteruskan aja, nggak dibatalin, lanjutkan terus sholat lagi gimana? Kalau kita tahu bahwa ragu-ragu itu ragu-ragu kita sholat lanjutin jangan sholatnya. Nah, bahwa itu membatalkan. Kayak itu umpamanya ya, kayak perasaan kakak itu. Rasanya gitu. Ya, mau dibatalin kah, mau batalin terusin aja gitu. Ya kalau lagi yang dulu tapi gini, kalau masalah kentut gitu kan kata Nabi dulu gini, ada hadisnya. Hatta tajidarihan atau kama qala Rasulullah. Kalau kalian dalam sholat ragu tadi kentut atau enggak, jangan terus aja sholat kecuali kalau menghirup baunya atau mendengar suaranya. Lanjutkan aja, itu gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Iya. Tapi iya. Iya, itu bisa jadi gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Hatta tasma'al sautan au tajidarihan. Sampai jangan batalkan sholatnya terus aja sampai kamu mendengar suara kentutnya. Itu yakin kalau dengar suara kentutnya pasti kentut gitu ya. Atau mencium baunya. Atau bergetar gitu kan. Itu bergetar kata-kata. Sholat lagi ambil wudhu lagi gimana? Iya. Ya. Ambil wudhu lagi sholat lagi gitu. Ya berarti itu udah bukan ragu lagi, kita udah menduga dugaan kuat kita tadi kita batal kentut. Kan kita udah punya dugaan gitu. Ya kalau memang udah punya dugaan kuat, menduga kentut nih tadi bergetar gitu kan. Kedenger enggak gitu ya. Baunya enggak kecium tapi bergetar gitu. Suaranya enggak keluar. Enggak ada suaranya tapi ada getaran gitu. Ya kita batalin itu. Ya. Jadi kalau batal itu kalau menduga dugaan kuat itu bukan keraguan. Ada ragu-ragu itu 50% kalau di persentase. Kalau dugaan kuat itu udah sekitar 70%. 70% dugaan kita wah ini tadi kentut. Nah, maka batal sholatnya. Itu. Nah, rukun. Aya sunat amad, aya sunat hayat. Sunat hayat mah teu mantap ngabatalkeun salat sami seperti sunat amad, bari jeung teu kudu ditambah ku sujud sahwi sunat hayat. Seperti takbir intikal. Takbir intikal teh takbir perpindahan. Ya, ketika orang pada ruku ngaos takbir. Sanes takbiratul ihram. Takbiratul ihram mah rukun. Ketika orang pada ruku, takbir Allahu Akbar, itu disebutnya takbir intikal, takbir perpindahan, termasuk sunat hayat. Kurang itu teka awas, teka baca takbirna, sanes takbiratul ihram ya kan deh. Eta teh kedah ditambah ke sujud sahwi. Kalau nggak bersuara gitu, nggak kenceng suaranya. Ya kalau nggak bersuara. Minimal kan terdengar sama sendiri. Minimal bacaan bisik-bisik gitu. Nah, iya bacaannya itu minimal bacaan sholat itu minimal terdengar sama diri sendiri kecuali imam. Kalau imam harus terdengar sama makmum. Takbir perpindahannya itu takbir intikal. Nah, bisa ngagak batur di uranginya makmum narikun. Allahu Akbar makmum narikun. Biasa we nya Allahu Akbar.
penting ka kuping punya lira. Sanes dalam hati. Kena keluar ka kuping kupingnya lira. Kupingnya lira. Minimalnya gitu. Tah takbir perpindahan gitu mah sunat hayat pamit ka amas teh teu kudu ditambah ku sujud sahwi. Ngan tetep urang teh kurang sampurna salatna. Pami sunatna teh dilakukeun. Saur para ulama mah kieu, aya rukun, aya sunat abad, sunat hayat kan nembe teh nya. Rukun teh ibarat anggota vital di diri urang. Anggota vital naon seperti kepala. Seperti kepala dan tubuh. Tubuhnya ya. Kepala dan tubuh. Eta rukun. Jalma moal hirup, moal disebut jalma lamun teu aya kepalaan. Lamun teu aya sirahan. Moal hirup. Iya tuh. Nah, begitupun lamun kepala unggul teu aya badan. Kayak disebut tadi jadi kunyang. Terang teh kunyang. Kunyang terang. Jurig kunyang. Nya jurig kunyang kan sirahna we hungkulnya, huluna we hungkul. Ngapung gitu. Ari badanna teu aya. Jurig kita mah sirah hungkul mah. Tapi lamun aya sirah sareng naon namanya teh nya? Tubuh, badan dia biasa masih hirup jalmi teh. Ya. Jalmi teh tiasa masih hirup. Eta disebutna rukun. Rukun teh anggota vital, kepala dan badan dia dan badan. Jadi lamun urang dina salat teu ngalaksanakeun rukun, berarti teu hirup salatna, teu jadi salatna. Itu disebut jalma kitu mah. Terus ada sunat abad, ibarat anggota tubuh urang. Anggota tubuhna. Seperti tangan, kaki, telinga, terus sanes lubang hidung, cukang irungna. Lubang nama aya tapi teu aya cukangan. Tah cukang irungna itu sunat abad. Tangan, kaki, eta sunat abad. Ibarat sunat abad dina salat. Jadi lamun urang ngan saukur paruna unggul ngalakukeun salat teh rukunna unggul, berarti ngan saukur sirah jeung awak teu can aya sampeanan, can aya pananganan. Salat abad teh dilaksanakeun kunut henteu, tahiyat awal henteu, seumur teh. Nah eta berarti urang teh salatna ngan anggota vital unggul nu aya teh. Ngan saukur hirup we kitu mah. Ngahesakeun batur kitu teh. Ngajekeun batu. Tapi pami aya gaduh pananganan, surat abadna dipidamel gitu nya. Aya sampeanan dan surat abadna dipidamel, maka ieu bakal tiasa bermanfaat jang orang lain. Urang tiasa membantu orang lain, bisa memberi ka batur. Salat nage tos talebet rada sampurna. Rada keneh. Rada sampurna. Ari sunat hayat ibarat bulu-buluna. Ibarat bulu-buluna. Hegera dina luhureun soca teu aya bulu halis we. Mantes teu? Pantes teu pantes nya. Disangka tuyul. Dina sirah teu aya rambut. Gundul itu asal teu pantes. Nya. Tah eta teh sunat hayat saur para ulama. Ibaratkeun bulu-bulu anu menghiasi tubuh manusia. Jadi hoyong sampurna, hoyong endah mah jadi rukunna kedah kalakukeun, sunat abadna kedah kalakukeun, sunat hayatna kedah kalakukeun dina salat teh. Sunat abad sunat hayat ibarat bulu-bulu anu menghiasi tubuh, sunat abad ibarat tangan, kaki, anggota tubuh. Ari rukun ibaratkeun anggota vital. Itu tanya. Kahartos Bu, tilu dah. Aya rukun, aya sunat abad, aya sunat hayat. Rukun mah anggota vital. Anu kira-kira jalmi teh moal tiasa hirup lamun teu aya etaan. Kepala sareng badan. Moal tiasa hirup, moal tiasa disebut jelma. Aya badan unggul teu aya kepalaan moal.
Aya sunat abad mah anggota tubuh, tangan, kaki. Aya sunat hayat mah bulu-bulu anu menghiasi tubuh. Nyebulu irung ge itu teh membantu pernapasan, menyaring gitu kan. Pami teh aya buluan mah gitu nya. Wah itu teh debu motor bisa ararasup. Lalam bisa asup bisa jadi. Maka sedap. Teh sunat hayat. Nah terus aya disebut syaratnya. Satu acan ieu mah syarat mah saluareun tina salat. Ya. Tapi selama salat harus ada. Pami tadi mah rukun, sunat ab'an, sunat hayat ada nya bentukna ketika salat. Ari syarat mah bukan merupakan perbuatan salat, tapi harus ada ketika salat. Harus ada ketika salat. Tah syaratna seueur di antawisna nu kahiji kedah suci pakaian, suci badan, suci tempat tina najis. Nu kahiji. Ieu syarat kahijinya, urang bahas syaratna heula. Sadaecan ngabahas rukun, kan rukun mangkin pandamelan salatna. Ieu mah sadaecan urang salat teh kedah aya syaratna heula, syarat sah. Syarat sahna teh nu kahiji nyaeta kedah suci pakaian urang, tubuh urang, tempat salatna kedah suci tina najis. Nu kahiji teh nya kedah suci pakaian urang, tubuh urang, sareng tempat salat urang tina najis. Kapungkur saur Kanjeng Nabi ka Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaish, wa idza adbarat fagsili angkidam wasolli. Darah haid, istri mah sok haidnya. Ari istri mah sok haid, tamu bulanan. Tah saur Kanjeng Nabi pamitos nukangkeun getihna tos nukangkeun nya tos eureun getihna tos eureun getihna fagsili angkidam sok geura kumbah tilas getihna teh kumbah wasolli teras salat. Najis anu aya dina badan urang kedah dibersihkeun heula sateuacan salat. Kan darah teh termasuk najis. Sebelum salat bersihkan dulu najis anu aya di tubuh urang. Bersihkan. Terus dina sapalih riwayat Sayyidina Ali kantos nitip pertanyaan ka Sayyidina Miqdad bin Aswad. Sayyidina Ali teh minantuna Kangjeng Nabi dan nikah ka Siti Fatimah. Sayyidina Ali teh nikah ka Siti Fatimah teh putri Kangjeng Nabi. Nah, ari Siti Fatimah teh kan nya putri Kangjeng Nabi, wanita di antara wanita tercantik saat itu. Sayyidina Ali sering keluar mazi, terang mazi teh. Aya mani, aya wadi, aya mazi. Terang teh. Tilu nya. Tah ieu kedah terang. Aya mani, aya wadi, aya mazi. Ari mani mah air mani gitu nya. Terus terang eta mah. Aya wadi, ari wadi mah pami tos kacapean. Sok kaluar cairan tah. Keluaran cairan rada kental sanes air kencing gitu sanes kacetina kacapean sok rada kental sanes air kencing gitu sok rada kental keluar. Ari air mani mah kaluar teh kan nya ngeunah gitu nya, ari wadi mah teu ngeunah. Da balas capek aya deui mazi ari mazi mah ieu kedah terang maksudna nya ieu hukum ya. Hukum urang teh kedah ari mani mah suci ieu. Mani mah hukumna suci, ari wadi sareng mazi hukumna najis. Itu kedah terang teh kitu. Ari mani mah suci, air mani. Air wadi najis. Tadi teh bekas kecapean, unggal panggul, keluar air rada kental sanes air kencing teh pina.
Bari jeung teu nikmat kaluarna, dalamun kental kaluarna nikmat eta mah air mani mungkin teh. Air mani. Tah eta air disebutna air wadi. Wadi mah najis. Wadi mah najis. Air madhi. Madhi mah ketika naon namanya teh? Ketika hasrat seksual terus memuncak. Ya. Hasrat seksual terus memuncak tapi dacan disalurkeun sok kaluar heula air madhi. Itu bener-bener nafsu gitu, terus bener-bener nafsu sok air disebut keluar madi. Madi ta madi mah najis. Madi mah najis. Madi mah najis. Dulunya madi mah najis. Sayyidina Ali ya termasuk naon namanya pamininggal Siti Fatimah teh hasrat teh sok menggebu-gebu gitu. Ya istri anu tercantik katanya di antawis istri anu panggelisna pada masa teh. Sok kaluar madi. Sok kaluar madi. Nitip sahur ka rencanganna Miqdad bin Aswad pangaroskeun ka Kanjeng Nabi. Hukumna madi kumaha? Sahur Kanjeng Nabi kumbah lamun rek salat. Lamun rek salat bersihkeun kumbah. Berarti madi teh najis, bersihan heula. Ari cai mani mah seumpama air mani. Punten yang mempunyai usaha teh. Kabahas kieu. Penting soalna. Kan seumpama nanti dielapnya. Seumpama dielap teh ngangge sarung. Ngangge mukena elapna teh. Seumpama. Di atas tahajud langsung ya. Atas tahajud langsung. Dielapna teh nganggo mukena. Tak ari air mani mah suci. Air mani mah suci. Teu naon dianggo salat subuh. Dan suci air mani mah. Ngan urang teh teu kukuh we, geuleuh gitu nya. Ari suci mah suci. Ari suci mah suci. Tapi si bapak kada sarung gitu. Ya anggo salat subuh deui. Suci mah suci tapi nya ngaganggu batur bau. Tuh gitu jadi ini masalah hukum suci. Suci gitu nya. Jadi tiasa kumaha ieu cai rujuk kirang cai teh. Lamun dikumbah duh moal aya jang minum gitu nya. Kan bae teh dikumbah itu mah ada suci. Coba suci terapi. Ya Citarum saat gitu ya, semua ada Citarum lagi saat biasanya. Nah itu tilu sajabi di air kencing ya, sajabi di air kencing. Air kencing mah jelas najis. Tapi aya deui gini sok kalau ada mandi sareng wadi. Mani mah terus berhubungan tentunya keluar teh nikmat cirina teh terus ari wadi mah tos angkat tos kecapean angkat berat aktivitas anu berat rada kental tapi keluarna teu nikmat eta wadi terus aya disebut madzi ari madzi mah ketika hasrat seksual meningkat biasanya sok keluar udah biasanya sok keluar madi seperti itu. Ari mani masuci, ari wadi sarang madi najis. Kedah dibersihan. Najis. Sok madi najis. Tuh. Jadi muka hijina kedah suci tina najis. Naon anu sucina badan urang teh pami tina badan urang teh najis. Eta nu tadi nu kaluar tina badan-badan urang, getih terus air madi, air wadi, air kencing eta kena dibersihkeun. Atawa anu nempel nu di luar ka urang, tai kotok. Tai kotok aya dina tubuh kedah dibersihan gitu. Cet mah teu najis cet mah. Ieu mah nu najis-najis heula, ieu mah nu najis-najis heula gitu nya. Nu pertama teh misalkan pipis kucing gitu nya ciki kucing gitu. Ya, pami aya dina tubuh urang teh bersihkeun heula, tumbah heula. Terus saneskan saukur dina badan, tapi dina pakaian. Dina pakaian. Pakaian oge ulah pakaian anu najis.
dina Al-Qur'an wasiyabaka fatahhir. Kan acuk anjeun pakaian anjeun fatahhir maka kudu nyucikeun. Disucikeun pakaian urang. Pakaian urang kudu disucikeun. Mensucikan pakaian urang ketika rek salat wajib kedah pakaian anu suci. Seperti tadi pakaian anu urut ngelap cai mani teh eta mah suci teh sabios. Ari teu geuleuh mah. Ngan geuleuh kitu nya. Piraku we kitu nya urang. Ari urut ngelap cai wadi atau cai madhi mah eta mah najis. Najis. Tapi kaompolan ku budak. Nah, ku budak, da budak ayeuna mah budak lalaki sanajan can umur 2 tahun ge sok ngangge supor. Ya. Sok dipasihan supor mula. Kan kieu nya. Hanya hari pokoknya mah najis lah. Najis air kencing, najis air naon teh kotoranna. Tah eta kedah disucikeun heula. Nah, urang teh maksud kana artinya. Kan abi sok ka anu incu, teh sok ngompol. Jadi si air ompol nanti entos ka spray ka kasur gitu nya. Ka sprayna di sandat kan turun ka kasur meureun kasih ieu teh si bisa ompolnya. Terus abi teh sok kacalikan gitu. Tah, terus kacalikan gitu tapi terus kering teh. Terus kering lah nyarep ka kasur kacalikan anggo acukna dianggo netepan deui tah biasa teh gitu. Asal acukna kayaknya. Asal teu baseuh. Pamit teu baseuh mah janten teu nempel. Biasnya. Teman teu sabios. Teu nempel terus garing. Ngan urang, ngan kasur eta teh ulah dipake salat urang. Atanapi sajadah lah gitu nya. Sajadah. Ari kasur mah da memang jarang urang teh salat dina luhur kasur nya. Bisi hayang hipu cenah yang masalah teh hayang tenang, hayang khusyuk dina kasur lah. Aya nama terus aya Ustaz eta sajadah nu empuk. Sajadah empuk ya. Nya sajadah lah gitu nya, sajadah kaompolan, nepi ka garing. Urang teh apal ieu sajadah teh kaompolan, garing. Ambeuna tos teu aya tos teu hangseur. Tapi pami aya hangseur keneh mah. Nah, eta kedah dileungitkeun hangseurna. Oh, Ari tos dah hangseur mah cukup dikucuran cair. Semprot. Ya disemprot. Tapi cairnya cai anu suci, sanes nganggo rapika. Cai anu murni heula. Cai air. Ya. Yang bade disemprot anu guyurkeun gitulah langsung elap urang teh. Nah eta. Tapi pami posisina garing ye, tilas najis teh garing. Selagi tubuh orang atau lebih pakaian orang teu baseuh, garing kene antara kadinya teu jadi najis. Tapi pami tangan seumur tangan orang baseuh, eta tadi tilas kaompolan tos garing, kacepeng kadinya, tah ieu jadi ka canak najis. Nempel najis. Nya mentak menuju gadung merangkali alit mah kedah ada ekstra. Hati-hati. Hati-hati. Paling ieu mah cara itu urang kali pamaget cenah Ustaz. Ari urang kali pamaget saat acan umur 2 tahun eta sareng teh acan minum apa-apa selain air susu ibu eta mah air kencing teh ringan disebut najis mukhaffafah. Tapi tetap najis itu teh. Sami najis. Ngan cara ringan teh cara mensucikan wungkul. Ya, nya seumur teh kan acuk kitu nya. Kan acuk ngompol dia. Cukup dikepretan ku cai we. Kepret caina teh minuhan kana area air kencingna. Nya kitu teh nepi ka pinuh kitu nya. Kepretan we terus. Eta teh pami sate acan 2 tahun. Sate acan memakan apa-apa selain ASI. Ya, selain ASI. Ari tos ditambah ku supor mah. Sate acan umur 2 tahun ge. Nya tos kalebet kana najis pertengahan. Kedah dikumbah we eta. Tapi enak teh aya pempes. Ngan kendalana mungkin jadi limbahna. Limbah pempesna gitu kan. Ya sok aya mungkin permasalahan tuh. Aya masalah.
Suka diulang. Jarang eta ngabuangna sok itu, ngabuangna sok ngaburi kadang-kadang sok buang kalinya. Nah, itu misalnya mahasiswa teh kan dia aya teh. Aya penyuluhan KKN kesehatan. Dia aya ieu olahraga aku harus kan makan nya Bu. Pilih lah binti. Pak sadaacan salat teh urang kedah suci tina najis. Naon badan urang, pakaian urang, tempat salat urang kedah disucikeun heula tina najis. Usahakeun. Terus tadi aya 3 perkara anu kaluar tina kemaluan, selain air kencing, air mani, air wadi, air mani. Ari mani maupuna suci, wadi sareng najis, kita hukumna najis. Kedah disucikeun heula, kedah dikumbah heula. Pami bade dianggok teh mah acupnya. Kahatos Bu. Tadi sholat dina air disebut rukun, sunat abad, sunat hayat. Rukun ibadat naon? Anggota kita, kepala badan. Ari sunat abad, anggota tubuh, tangan kaki. Ari sunat hayat, kalau menggaya bulog makan sungguh jadi orangnya. Wah, tak kebu, kurang indah. Bahkan halis tes sampai gitu. Ukir gitu. Bisa enggak? Asli alhamdulillah asli kan. Hari kasih bisa kan. Kurang kene teh. Tapi handai tong. Sebenarnya sakit ulang, mudah-mudahan manfaat. Allah a'lam bishawab.